اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarda ba'irun lan lamun nusruk opoh onta walahu lan umpamane ba'ir hidin dalam sumur walam yumkin lenale ora ngokong qat'un hulqumi megatkeun gonggor kanane ya mutarad Faganadin maka iku kaya wong iku kaya ewan kang merot walam yumkin qadhul gumhilan nare ora kong ngapamegatkeun gonggoro kanane ba'ir faganadin maka iku kaya hewan kang merot kultung hujatun sunalah sahu talikaulah sonlaya hilu iku ora halal ya mutara dibiir samil kalbi kalawan muculakan asup wasahahur wandarawayan ilan wisnahakin ya kawal ahilu sapa imam royani wasyasilan imam syasib wallahu alam antawi Allah iku kang maha uninga wa madadaya syaralu kuhulan samang-samang gampang opo biadwin kalawan malayal si'anati natawajaluk tulung bimayas daqabilu kalawan wong kang madep yang manhuiban panang langsung kana sayyidna wa badadaya saraluhu kuhulan samangsanani magampang apa nyusulna sayyid biadin kalawan malaya isti'anatin atawajaluk tulung bimayas daqabilu kalawan wong kang betal madep yang manhuiban sayyid Famakdurun alaih maka iku kang dan kawasaan apa ngata sesuai wayakilan cukup nadi dalam kang maradwal mutaradilan kang nerima musuk jarun opo natuan yufdi kang kakenya jarun ila zuhki mering nengaken roh ila zuhki mering nengaken roh kila yustaratu muzafif ucapkan apa yustaratu dan syaratkan opo kang bataken ing ilang ero
ajan urang neraskeun pangaosan urang kirim Fatihah kanggo Saaman bin Kawang Palasari Legok oge sanewi binti Samad wafat hari Kamis Jatak oge keluarga besar Haji Husein tokoh Mas Tabran Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi tentang donatur haul minggu keempat hari senilai 85 juta can gajian kan kemarin di 8 turun masalah sekali deui belajar melibatkan diri jeung ikhlas teu aya target kudu sabaraha sebab sababaraha ge kitu-kitu keneh loba sakitu saeutik sakitu nu perluna nyantelkeun diri melibatkan diri supaya ke aku melalui sedekah nu lain-lainna loba melalui nu lain-lain keur carita sedekah na abeh urang di akhirat loba nu sebab ieu mah tulunganeun kabeh didele beungeut kreditan didele loyog hutang jadi eueuh nu cekas ieu tulunganeun kabeh nah anu deuk nulunganana wali nu geus maot hese urang ka wali baja teu kapanggih urang hese aturan wah melibatkan jeung teu kudu bebeja ka batur ieu bah ulah bebeja ka batur urang deuk haol teh urang bae besi hanas bebeja ka batur urang teu haol kos calo ya urang we urang catet di jero hati Gusti panjangkeun umur abdi terus sehatkeun abdi hayang milu haol sedekahna geus 5.000 dahar 5 kali tekor masalah tah kalau urusan kos gitu ya udah penting gua orang melibatkan diri terserah kumaha cara jadi minggu kemarin mas 100 kewi minggu itu minggu nu kemarin menyusul drastis 85 juta mana masih kene pembahasan seputar riba motong hewan gua riba lain hewan bae dipotong pemajikan salaki dicincang anak bos dipaeh nilai Jawa letik bagi jelema anu kalimpudan ku nafsu leuwih-leuwih eueuh agama iyalah di negara urang teh seperti kos kitu geus ulang urusan batur kuari mah salametkeun diri urang masing-masing ku anfusakum wa ahlikum nar
jagaan neraka awak kurang teh ku urang jaga nu leuwih karujak ka urang tibatan urang pamajikan mah karujakeun ka urang teh urang keur boga duit teu boga duit pasar mah ngusir jadanya oh jadi urang nu karujak ka diri urang pamajikan mah urang mah ka urang teh keur sehat jeung keur boga duit sayang-sayangan abang sayang giliran teu boga duit abang pulang eta di daerah-daerah nu agama awewe lemah di urang henteu di urang teu beda deg-degan pamajikan teh nu sauyunan keur aya nyaaheun ka urang keur teu boga tetep nyaaheun ka urang beuh indah masyaallah ngeunaheun kana hate Kak kakak lain daftar gawe geus daftar aju batur mah diterima kakak barangkali itu teu diterima alhamdulillah cek pamajikan pan alhamdulillah atuh can boga bagian beureun ka di dinya teu tenang bae jalega keneh panjang keneh atuh ulah leutik HTK tuh kan geunaheun ieu mah lain gitu pan terima teu dasarna keluar tah dasarna di dinya mah emang sisitna kos kitu kasisit pan ya Allah ya Rabb guys kuari malah cek nyanaten nek ieu bae nek naon ngojek bae lah penting mah atuh halal ieu ka langsung ngojek balik sore menang ka motorna mogok oh alhamdulillah urang alhamdulillah keneh bae ci atuh geus aya tulisanna ka kabeh ge emang nang urang nang Allah ka sing gede hate ka masyaallah tah asana geunaheun ka urang ase tiis eta mah leuwih tiis jibatan ase mantep tah boga pamajikan masih ngeunaheun kana hate ya Allah geus beres dihadean atuh ka ieu anting jual nyalah aden beres tah kuari mah teger ngojek alhamdulillah balik sore menang ka duit alhamdulillah poe menang 50.000 alhamdulillah barang asup ka dieu leungit teh barang dek balik ka ieu mah kakak di teangan duit leungit alhamdulillah emang alhamdulillah keneh bae ji atuh ka kullu syai'in biqada'illah aing ieu boga pamajikan siap nikmat jasa ngeunaheun perasa iya tuh ka hirup di dunia jemal kebal aduh aing ngajak ngaji sia ka Cilawa kos kitu mah tah aya hasilna tah ngeunaheun kos kitu mah geus sia ngaji bae aing mah ngojek bae lah jangan ada yang tetangga mengaji ribut bae urusanna bon malulu lah kak nurutkeun nafsu mah tuh saha nu teu hayang kak kabeh ge ngan kulantaran lah atuh sapira pakaian ambrang ya pakaian mah geus bagai hiji ge can soek-soek sakitu ge kukula pake tahajud bae geus ulah loba omong ngeunaheun kan ngeunaheun tah ya Allah ya Allah orang dengan pemajikan tah hayang kos kitu teu kapanggih-panggih Gusti Allah aya tapi hiji dua mah aya moal datang ka teu aya walau tarda ba'irun lamun ngusruk onta fi birin gajra sumur geus zaman surahna meureun di urang onta mah teu betaheun lantaran tropis cuacana ari onta mah resepna di negara panas mentak datang ka urang teu betah
menang seminggunya lapor deh ke pengurus, pulangkan saja. Kenapa entah, aduh ini cuaca tidak bersahabat segan. Anu aya ge di urang mah kebo teh cek urang Kendal, cek urang pondok di dia mah munding. Sopan. Aya kebo ngusruk ka sumur, ai ngusruk mah huluna nu ti heula lain buntut. Ari buntut mah anu kajero hulu kalur ti talebos garang. Beda Sunda makan geudaheun urang jadi kaharti. Lamun hulu kaluhur buntut kahandap eta mah kebot ti talebos. Ai ngusruk mah ngusruk, ieu hulu kahandap. Bobogana nonggeng. Iya pun ka pangikusi eta mah sorangan bener. Kau beneran ya. Aduh. Kebot kita lebas ngusuk ka jero sumur. Walam yumkin qatuhul kumihi, bisa dipegatkeun gonggorokanan. Ulkum ngaranna nu deket lak-lakanan atawa labba mari lebahna nu belah handap mun hewan onta eta kene pedah luhur jeung handap. Status hukum fakanadin sarua jeung hewan merod sok we nu mana nu beunang ku urang dikeureut untuk supaya cepat keluar rohna. Dipencit buntut na be atuh mangga, pencit ping-ping na be gae. Aya ieu mah nongol teh pelebab bobokong nu deukeut kana buntut mangga be. Mana bae mah nu bisa diraheutan nu bakal paeh. Status aku itu gampang, mana nu bisa be. Bairun wa nahuhu unta wa nahuhu jeung sajabana sabangsana ya munding ya sapi ya naon kitu ngaranna domba embe sarua. Urang makan embe bae ai di wetan mah lain, embe jeung domba beda. Domba embe gembel, embe Jawa. Beda ini orang embe bae ngan peda embe Jawa ieu embe gembel. Ai di ditu teh kudu Jawa jeung gembel. Asal domba eta embe gembel. Asal embe gunung embe Jawa. Tuh ai di urang mah bikoidin. Make koid embe bae kadituna embe gembel, embe Jawa. Di wetan mah lain. Domba berarti embe gembel. Embe berarti embe gunung. Eta ken musruk nu bisa dikeureut ku urang suku we halal ya Allah ya etalah kumaha ku urang lamun bisa sebenarnya mah diangkat ngan urang embung riweuh lah mendingan dipencit sukuna padahal mah bisa mun diangkat teh mah aju dipencit bae kurang sukuna atau buntutna bangke atuh jadi ieu mah mun geus teu mampu diangkat teu bisa diangkat dina bisa lagi kaburu paeh manten pencit cara mencit teh kudu ditikorona ya Allah cek sim kuring al-asah tisah la yahilu halal nurutkeun al-asah kaul asah man la yahilu halal
biirsalil kalbi andai kata aya munding tikusuk sulit untuk diangkat. Nah wari malah maningan cara hewan borwan bae urang ngencarkeun anjing bae kan lamun anjing pakai boro halal wari mah lain boroan tapi nu ngusruk make anjing layahil teu halal. Oh aya paranti Ade urusan pepencitan teh ya Allah ya Rabbi si beteng urang kaasupan ku bangke bisi kaasupan ku barang-barang nu teu halal nu teu bagus urang asup ka restoran-restoranana ieu teh boga Cina non muslim. Nah sanajan pagawe-pagawena di antara muslim ragu itu mencetna bener apa henteu ulah lamun ragu. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur muslim. Halal jelas, haram jelas. Ieu mah antara halal jeung haram. Mandak baheula mah pecin ya. Sasa eta teh barang subhat baheula rame keur kula leutik. Miwon, ajinomoto. Nah eta kos kitu teh barang nu teu jelas baheula. Telusuri ka dieuna, coba. Ieu naon ieu komponenna ieu? Tah, ka Cirebon ka omah terus datangan pabrik sasa penyedap makanan. Ternyata aya anu tina gaji, aya anu tina hulu lauk, aya anu tina berbagai merek-merek, aya anu tina naon ngaranna urat, aya anu tina tulang jeung sajabana. Oh berarti tina barang halal. Diragukeun lantaran besi aya babian. Eta nu diragukeun. Nah ketika orang ragu ulah. Ketika teragu mangga. Kos kitu bet. Jadi orang ragu ulah. Iya orang renungkeun diri orang ieu si awak sia teh kulon sih lamun ngadenge suara musik mah asana kakejet bae. Kakejet bae ti ceulit teh langsung ka suku langsung ka leungeun gerak kabeh. Masyaallah. Mun ngadenge dalang batur nu ngadalang suku sia nu geketrukan. Awak sia ieu kunaon tapi mun ngadenge azan haju heuai. Naon teh bedana sia ieu ngadenge azan maka akhirat ai ngadenge nyanyi, ngadenge dalang kos sia buringas. Dah, aya naon ieu sia awak. Coba taliti ku urang ye. Mimiti taliti ku urang dahareunana. Sebab naon aslina urang mah kudu buringas ka arah azan, ka arah Quran, ka arah akhirat sebab urang nyaho jeung arti urang teh bakal balik ka ditu. Bakal urang yakin ieu nu mantak ngararaji ge kabehan teh boga kayakinan urang bakal maot, bakal diproses. Boga kayakinan adapun eta anu ngridit kurang kayakin. Kurang kayakinan teh kos kitu tah. Nah, ieu wah aja entah mangridit mah tanggung ka neraka. Ieu mah baheulana ieu. Iya, jadi gak beres awak moal kebal di alam dunia kunaon di kotoran kuno kos kari itu. Moal kebal di dunia dulur urang nu kamari jadi direktur bank pae. Babaturan urang nu kamari jadi sekretaris bank modal. Masih di jerona riba. Waduh cenah kieu lain waduh hendek bener henteu sia goblok. Segala waduh segala naon di akhirat mah waduh. Wah sia waduh di hareupeun aing beres henteu sia aing duit tu sia. Ye di bere ge teu hayang. Tah. Iya tuh bari waduh. Engke mah teu waduh neraka ka deuleu. Kumaha coba? Masyaallah kus eueuh deui bae. Tah, bagusan kene di pabrik, bagusan kene ngojek, bagusan kene macul.
pelayan daripada bangsa nu kos karitu riba nanaonan awak engke diidaharkeun ka pamajikan ka anak paingan subuh deureus teu ngadenge azan mah deureus coba ngadenge aya nu teu ngadenge kan teu ngadenge urang jam 7 masih maafu tah mah di hampura tah mah ieu mah kan deukeut ka masjid jana ngadenge tah endah ditutup mah Masya Allah selimut dikaculikeun goblok nu coba aya naon eta di diri urang aya naon da di diri urang dah koreksi ke urang mungkin dahareun mungkin inumun pakaian ya Allah ya Rabbi aya BHS jeung gajah depak haha bagusan BHS kata waduh hebat BHS duh kan dulu na herang dasar bila gajah tuh dipakai kurang disusun ngeringkol orang nanya ayo samping gajah mana beli teman beredit 20.000 ngutang iya iya mah BHS nanti bupati jelema oplok mah iya BHS iyalah bagus nanti bupati duitna bupati nanti mana deres gajinya nak coba lamun memangnya menang ti zakat aja teu puguh pan zakat nu kudu disalurkeun ka fuqara wal masakin dibikeunaan ka kiai kiai na daek bae ongkop budol tolol teu budak ye tuh ente cenah teu dipake cenah mengaji ka kula kan pernah mamangnya na aju di naon teh dijual yo lebih parah tapi lamun duitnya anak mah masalah bupati ti gubernur yang pakai ieu duit kula ieu mah ieu hasil gawe atau gaji masalah tapi pan ieu mah lain bupati na ge teu nyahoan urang dikiriman jata mah geus aya timna emang aing teu nyaho ye atuh eta maksudna naon masalah endek mah masalah mah keur carita mun endek ngabebener diri ibadah ka Allah hayang khusyuk ini keur cerita hayang khusyuk. Itu masalah sih kos kitu bangke jadi akhirat bermasalah nama. Itu mah keur cerita hayang khusyuk we. Koreksi. Ya Allah lamun teu kos kitu salilana mal khusyuk. Salilana mal khusyuk koreksi. Tah, ieu pelebab pepencitanana koreksi. Asal. Dumentak. Loba nu memperhatikan kula lamun ka restoran lauk kula mah lauk tilok daging jarang kula mah lauk kula teu boga pikiran nya matan mantak daging mah tilok di mah gambal aya daging bok oh daging kucing aya tuh maksudai lauk mah halal bae kan kamari deuk dipeujit deuk kenteu bangke lauk mah halal bae deuk kupu mah lauk geunah ulah daging ya mencita bener tante komo lamun daging di luar negeri di Australia pepencitan saha eta otak mikir mantak tetep be ngeunaheun awak teh stabil komo lamun daharna jeung lauk emas ngeunaheun kana awak teh tapi lamun jeung teripa gua siapa ka mana bae nah ieu carana munding ngusruk pencit nu bisa tapi ngusruk nu bisa dipencit mana godot didinya ontak ngusruk godot didinya tapi lamun ku urang dikirim anjing boroan la yahillu bi irsalil kalbi pendapat ya disohehkeun ku Imam Ruyan jeung Imam Syafi'i wa sahahu Ruyani wa Syafi'i wallahu a'lam. Nah etalah aturan-aturan cara mencit walau saya saro antawa mata saya saro luhukuhu biadwin ndek mencit mbe atau sapi banteng begitu ya sapi dek dipencit
wah pabelsat dadungna pabelsat gagah jasa bener dia nyawa pernah di Bogor belajar besi mah ya belajar Cemande Jakarta besi ya jadi waduh atuh hese lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe atuh lamun pemecitan teu boga jampe mah bisa disepak di jampean cetekel ieu na tambun bacaan ku ciduhan da bacaan mal dibejaan ku aya tuh atuh mahal ieu mah oh menang di Kinur Jaya jampe yuk menang ijazah tuh bahulan lagi moal dibikin secara kos kieu tetep kudu ojol bae si dua pak ya Allah nurut kos awewe geus kos itu awewe ge sarua lamun awewe ngadak bae lilimpi kurang cekel ieu make duit 10 juta langsung nurut nu beureum teh nu herang aduh cak nu di tukang teu kudu 10 juta cenah kieu 5 juta ge aju nangkarak kos kitu mah oh lain deui urusan materi jeung urusan jampe lain coba keur heureuy be jampean luar bismillah usap tah timbun-bunan usap ka irung geus kahandap beheung ti beheung loncat ka beuteung tah ieu mah keur carita pepencitan lumpat embe atawa sapi gampang tapi diudagna diaduin ku lumpat deui eta teh hukumna maqdur alaih berarti encan bisa kurang diserampang masih kena bisa diudag udag bae heulana jadi maksud masih kena hukum maqdur alaih masih bisa dikuasai ku urang encan terlalu liar jadi ulah mentang-mentang lumpat aja kurang diserampang bae ulah waka usaha heula udag komo embe mah embe lumpat mau makanya mau tambang itu gampang tamah tambang tuh bruk urang gampang lah geus kos itu mah dinda eueuhna ge di udag ku kabehan ayo dijaga masih bisa kene kos kitu itu jelema jawara ge ngamuk kurang bisa ditaklukkeun atuh komo embe jawara ngamuk gampang kos kitu mah taklukkeun ku urang emang ilmu aya nu kos itu dibaca ku urang tuh takluk ke jana dah iya artinya satungtung gampang disusul melalui udag diaduin hukumna fa maqdurun alaih masih kena maqdur alaih berarti hukum maqdur alaih teh ya encan halal diserampang can halal dipanah kudu dibenangkeun bae pencet sakumaha biasa usaha heula wistianatin bima yastaqbiluhu wa ta'ala di mana gampang disusul make pertulungan jelema nu mampu untuk menghadapi atuh dijagal lamun ahlina kabeh ge kan aya ahli-ahlina disebut pawang atuh orai aya pawangan buaya aya pawangan hewan atau aya pawangan atuh jawara ge aya pawangan sarua bae boga pawang-pawang pamarentah aya pataklukanana aya pawangan awewe ge aya pawangan bacakeun ku urang
inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Fuh. Masih kena can nyeuleuh kene Allahumma layyin qalbas sarwiti kama layyantal hadid di Daud. Fuh. Can nyeuleuh kene bae. Dekeutkeun ku urang. Allahumma layyin can nyeuleuh kene tampil. Nyeuleuh ke gejana. Fakdurul aleh hukumna masya Allah. Kesimpulan nama ya masih aya di jembur orang mencit pepencitan eka atawa korban atawa nu pribadi dek dipencit mbete heg ngakal mbete kabur mbete ulah kena kamari di mana-mana kabur haju gegeraan ku urang di serampang atawa di pana ulah waka usahakeun heula ternyata di mana masih keneh bisa disusul mah ku urang diudag daya saroluhu kuhu biadun bisa diudag make adu kekuatan adu kurang adu kekuatan teh artina balap jeung nya hayo sia kencengan saha sia ayo bisa urang ka udag brak pekas udag kalau mah inget udag tadi inget bae tungtung nama teh jol bae inget dongeng Gus Dur kan ya bae ye jelema puasa bae tirakat ngaranna riyadhah boniti ilmu jadi inget sorangan ieu justru di sorangan gua lagi boga kahebatanana ilmu aji gunting. Aji gunting teh lamun cekel teh lamun can dibacaan dit moal coplok cekel we aji gunting ngaran nu saurang deui mah nyana tirakat be masyaallah ieu mah aji lari aji lumpat mun urang meureunana ieu lumpat teh moal ka udang hebat ilmu barah heula teh kos karena itu mantep di zaman Belanda urang menang ge baroga ilmu cekel Belanda hese coplok datang ke panas maka di kos aya setruman Belanda kaget kan Gus dikukumahakeun ge kunyan henteu bisaeun eta ngaranna aji gunting tah aya deui aji lari jadi teu kenceng jasa mun di urang sepi angin gitu set tah moal nyaho jalin santri ieu mah ngaran-ngaran atuh nyaho urang tah jelema teh kang non karang-karana riyadhah teh kos kitu tirakat kabeneran nu boga aji gunting jeung aji lari gelut eta dikeresakeun adu omongnya na tak idu gelut atuh beh pohara teu bisa terkuasai akhirnya dicekal kudu aji gunting sat waduh atuh pan teu bisa dibuka terus banyak dong geus kumaha geus teu bisa orang yang dipetakan kunyana aji lari aing iya set ka babawanya na ieu bapan make ilmu iman tuh waduh apa sia goblok aing di bawah hiber wow kulantaran goblok itu diajak ke jalan desa Gus Dur ngaranna ge Gus Dur bakos kitu Gus Dur mah diajak ke jalan desa anu encan dibangun cek nya teh waduh cek cenah ieu nah anu rusak jalanan rusak eta keur nyentil presiden baheula nya kerja jadi presiden aya jalan di desa di kabupaten encan di aspal aya bupati aya gubernur nyentilnya kos kitu jadi dibawa ku aji lari ari hiber mah ngeunaheun kene ieu ka jalan desa cek Gus Dur sia Gus Dur bisaan bae deui tinggal bupati bae belehem Gus Dur waktu menang dilawan aya bae kontan harita mantes eta dibangun jalan besi aya aji lari cek gini kewalahan aji gunting eleh aduh datang ka ditu karek dibuka kunyana ribut deui nya sia kunaon teu dibuka patuh aing can kaburu muka cek cenah ku sia dibawa lumpat aing ulah ka jalan desa atuh waduh cek cenah can di hotmi can di atuh aing beak ieu timbul bupati jeung gubernur belehem Gus Dur pemal kalawan jadi jadi menyentil politik proyek make gurau humor langsung harita keneh bupati
balik rapian seberapa kilo sih teh cenah nu kos itu. Eta mah bupatina bagus, boga pikir lamun model ieu mah bupatina teu dengkek. Disentil ge dengkek gaos ya dengkek bedug dengkek teh hese. Capek kelek urang. Soran eta dengkek ngaranna. Kuari bupatina lamun ku bupati urang mah kuari Jaki, gubernurna Bararagus. Lamun sieu jadi bupati dengkek. Itu ngomong urang. Siana boro-borona berkat ge dengkek. Ya Allah, Masya Allah. Wa yakfi fil nadi wal mutaradi jarhun yubdil azhub. Cukup dina hewan merod, hewan ngakal, nyaan merod jeung ngakalna. Wal mutaradi ngusuk, nyaan ngusukna sulit untuk disalametkeun. Cukup ditatuan, diraheutan, ngan ngaraheutanana yufdi ila zuhub, anu bakal ngaluarkeun roh. Ya kebo ngusuk ka sumur. Hese itu kebo teh pan sabaraha sakintal, 2 kintal. Nu gede kebo sabaraha kintal? Nu gede. Nu gede meuli tilok so ngomong doang. Nu sok meuli bae mah. Atuh kajaot tilok meuli mah nu segede kuban 1 ton. Ngan ngomong doang. Dah, ieu bisa lah 1 ton, 1 ton sabaraha kintal? Cepet atuh 1 ton sabaraha kintal? 10 kintal bener tanya nah kelempeng 10 kintal nyaw bener nyaw teh teh kan berat boro-boro 10 kintal sakintal 2 kintal ge anu berat kitu mata nyawaan maksudna ngubrus eta kan berat ai awewe mah urang boga pemajikan sakintal hampang aya rohan nyana ge nanagaan kan ka urang itu misal diakep ku urang ka bawah aya urang boga pemajikan sakintal misalnya aju diakep ku urang atuh ka bawah bae sebab eta mah aya rasa cinta. Jadi urang boga pemajikan gede gendut sabeca sorangan teu bisa kuduan sabeca teu bisa kuduan sorangan dibonceng ku urang make sapeda nanjak urang tapi anyar keneh kawin lamun geus kebel mah pagon. Anyar kawin komo can kawin mah gagah encan kawin mah lain deui geus kawin rada turun encan kawin mah pohara. Nah gagah keneh ieu mah nanjak nyana bebejak kak turun bae ieu nanjak tanaga kakak bodeke ai mah geus koe gagah kakak kumaha di alam beh atuh kakak teh di alam ku nyana beh sugan teh teu gagah atuh kakak teh geus bade anterkeun ka imah datang ka imah nya masih kieu aing paeh ta moal eta hawa nafsu. Nah gagah bae jeung pamajikanna sebab rasa resep jeung boga tapi mawa embe mah urang teh embe sabaraha 50 kilo misalnya atuh berat tagon. Nah ieu beneran maburna merodna beneran ngusrukna cukup kurang ditatuan dipencit raheutan anu mantak ngaluarkeun kana roh ai kitu mah kebo ngubrus buntutna kaluhur dipencit buntutna tungtung iraha paehna atuh tungtungna doang gitu tahe atuh tah wange nya nu bakal rada cepat bahkan wakila cek sakal mayus taratum muzab disyaratkeun nu nyepetkeun kana kaluar roh ieu kurang sandina anu kira cepet kadang ngaluarkeun roh jadi kan kudu nu bisa urang makan teh nyaho sandi anu cepet ngaluarkeun rohna belah mana mun di suku aya hubunganna kan di suku kabeh ge kan ieu saraf urang teh hubung ngahiji saraf mah ngahiji saraf teh ieu saawak urang ngahiji henteu pisah-pisah eueuh nu pisah saraf teh
Urang aya nama kapotong bae ieu tah kapotong. Dak sarafnu ieu mah kan eueuh, sarafnu ieu mah kan dengan spontan nyambung. Ongkos aya magnet. Ongkos aya magnet lain haju saraf di dieu narolol bae kitu. Emangna neuk ngecor gitu tah lain. Beusi lain saraf urang mah kos aya magnet teu meunang lambat. Suger tabrakan misalnya atau ka potong ku golok saraf kurang teh kan aya manitan jeung saraf deui nya hiji dengan cepet teu saraf tah. Nah nu mantak lamun stroke saraf kan berubah ulah waka ka dokter lamun lain otak mah sebab urusan saraf mah urusan urut hasilna buktikeun ku ari anu kena stroke langsung dokter lambat bahkan loba nu teu cager sebabnya nama lain diurut tapi lamun diurut cepet loba hasilna puluhan bahkan anu jamaah anu di dieu teh nu stroke kena nu kukula dinasehatan cepet urut teu percaya nya sebab anakna nu jadi dokter kan dulurnya ka dokter datang ka kuari kitu bae tapi nu diurut mah alhamdulillah kumaha cager bae henteu aing mah keur ngomong bae sia masuk ka mana bae gagah di Cilongok ya sabaran di Cilongok malam eta duaan kena stroke mau dibejakeun nu hiji kita diurut kalau ke Mbah Jambul nah diurut bisa orang nurut caget bisa ngojek deui bisa orang mah minta cai penting-penting stroke urut sarua ka ditu henteu datang ka maut 3 tahun aya deui mah urang ya sekitar urang lah urut nurut aya sapenting harita nu stroke opat ya tetakan geus teu kuateun otak nampung keramaian dunia mudal ngaranna nu kitu syaraf mahiwal sehingga ya stroke lah nurut kita diurut nu ka Dumerak nu ku harita aya ka Keroncong Pakarlin diurut salage aya nu henteu nurut nah, dokter ya kuari gitu bae kudu cepet saraf cek ulah meungi pamanggihna di mana Imam Ghazali syaraf teh kos kitu Ibnu Sena nyaritakeun kedokteran Islam saraf batu kudu dilempengkeun heula ku urang walaupun di dokter loba lambat urusan saraf urut Ibnu Sena teh ngurutnya nama bekam Ibnu Sena bekam urut eta kedokteran Islam sebab stroke teh saraf tegang henteu kabagian naon gitu ngaranna henteu kabagian eta bah tegang atau mahiwal eta kudu lempeng gede anu langsung kena urut cepet asal ulah otak mah kan teu bisa diurut otak mah kumaha ngurut atuh otak mah nah aya deui lain diurut dibacok kumaha jelemana lamun sieu mah ulah ieu mah bacok bae tamat teu stroke mana yang dibacok tuh ya jadi kesimpulan anak nge-stroke pecet raheutan di mana nu bisa nu bakal cepet kana pae geus pae kajahoan kan nu nyahosan dina mah di mana ya hubunganana jeung ka dieu naon tukang jagal mah aya pamatina nah pae bisa diangkat asal di naon kitu ngaranna di keuretan di dinya supaya bisa keangkat seperti etalah eueuh nu hese ternyata eueuh nu hese lamun urang geus nyaho wa iza arsala wallahu a'lam bissawab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما
alamu bimorodi sayalipun besok bakal sararum paya alladzina yastazinunak billahi Allah lakum kadua siraka bailang qala betuntut kalan alima baralik siraka berajatum tegese baralik siraka bailahi maring alladzi min tabukin saking perang Tabuk annahum ma'dzuruna insatuhune ya alladzina taiku kang den uzuri kabeh pitakhalupi ing dalem narimangan telepon yen tameng sira kabeh anun saking alladzina bitarkil mu'tabati kalawan ninggal ngoleh fa'ridu maka merengo sira kabeh anun saking alladzina innahu min satuhuni alladzina rijsun ikun najis qadarun tegese kokotor najis di khobas di batinihim kena jember batini alladzina wa ma'wahum lan utawi enggon ngungsini alladzina iku jahannam jahannam jazaan walas bimaka kalawan barang kang anaya alladzina kabaiku yaksibun na usaha ya alladzina kabaiku يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين wallahu a'lamu bimaradi alipun tegese sararum paya alladzina kabelakum kad sira kabeh telepon yen tararido sira kabeh anum saking alladzina fa in taradaw anhum kalamun dari do sira kabeh saking alladzina fa innallaha la yarda maka satuhunnya Allah iku ora ridho ya Allah anil qaumil fasikin saking kaum kang fasik kabeh anhum tegese saking alladzina wala yanfa'u ridhakum ma'a sukhtillah lan ora manfaat apa ridho sira kabeh sumertane bebendon Allah. Masih kene nyaritakeun karakter munafikin lanjutan tinu kamari. Orang-orang munafik anu berjumlah 80 leuwih embungeun milu perang Tabuk beserta kangjeng para sahabat. Tapi embungeunana teh embung disalahkeun, embung digogoreng, embung dikucilkeun. Hayang tetep di alep blon munafik tetep embung disangka salah mentah hampurannya ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum daratan para munafikin nu teu milu perang ka aranjeun kabeh di mana aranjeun baralik nya ngomong ih kami mah teu milu perang teh kapan loba budak loba nini loba aki-aki nu susah saha nu ngurusan babagilah anjeun anu kawasa kadari itu kami di dieu ngurusan nu dimakan stabil ku embung-embungna disalahkeun tapi Allah mere jawaban qul bejakeun Muhammad ka para munafikin la ta'tadiru ulah kudu minta hampura gitu lantaran lan nu'mina lakum kami teu percaya sabasa kali bejakeun gimana teu percaya la qad nabba'anallahu min akhbarikum Allah langsung mere berita-berita kamunafikan manehanan wasayarallahu amalakum marasuluh Allah bakal nembongkeun kana pagawean-pagawean aranjeunna kabeh munafikin Rasul bakal nembongkeun sumat turaduna ila alimil ghaib wasyahadah ke bakal dibalikeun ka Allah anu maha gaib maha uninga kana gaib jeung syahadah ae gala fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun bakal dibejer beaskeun hiji-hijina pagawean sakumaha tadi walaupun pemilu tetep embung goreng
goreng gundeng catur para sahabat teh memeleh ka para munafikin teh nganaha-naha make jeung teu milu gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih aya di nyana wawasan aya di nyana tapi geuninganan teu milu nangtungkeun ngaluhurkeun ngadirikeun agama Allah na ieu gundeng catur para sahabat ka para munafikin disusul ku Gusti Allah sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ke bakal sararumpah ka Allah sumpah ka aranjeun melalui asma Allah ngaran Allah ke di mana baralik aranjeun wahai para sahabat ka aranjeunna geus baralik deui ka Madinah nah ieu nyana bakal sararumpah jang cuci tangan membersihkan diri tujuan sararumpahna litu'ridu anhum supaya anjeun ngabalir ka anjeunna tina ngagorengkeun bitarkil mu'atabah supaya maneh ulah ngararomong kagorengan-kagorenganna ke nyana sumpah-sumpahna make demi Allah demi Allah wallahi mata orang Arab datang ka ayeuna ngajual tasbih 50 real baik maka wallahi si urang Arab eta aja kurang kamada oh mi real cek urang 50 real la wallah ulah maka sumpah dah rencana naon geus la wallah bae oh ini orang Arab tiba heulana nya sumpah tak kos kitu urang ini kuari tapi orang Arab ge ongkos Padang ini tadi ulah balik deui coba urang kesabaran bener lah coba urang 50 lah 75 bae henteu lah 50 bae urang indit ka dieu deui Padang di mah kos dieu mah geura ujung-ujungnya mah jadi oge 50 urang Padang eta kamari kuari mah malah urang Indonesiaan lolobana ieu Arab kabeh ulah kaget ye lamun umroh kuari ka ditu mun hajian aya nu kieu beta ganteng lain nu bogana eta pelayan can bisaeun Arab kuari digunakeun diperdayakeun kuari Arab ulah ge mimiti pajar nu bogana lain make sorban rapi make baju kan atuh jelema teh gawe titah ngalayana deuk kumaha tuh kayak gedung make minyak sengit deui ye rugi mah dagang kos ieu mah kayak nginum deui nyana diuk bae urang nanya ka dinya mana nyana teh daek turun deui eta Arab nu encan terdidik dina ngalayanan kos kitu cak kita mah balanja kumaha meureun pan urang mah urang Indonesia mah lain kitu urang jauh kene hai ka dieu pen ka dieu geus nyahoan nya ge moal meuli ka dieu cenah geus nyahoan potongan kieu mah mana meuli tapi digerokeun bae eta ngeunaheun kan kitu mah tah urang Indonesia pelayanna orang Bogor Cianjur Sukabumi nah kan geuna jadi deuk henteu urang mah biasa kos kitu kan tuh tapi kuari mah areueuh baralik tinggal orang Arab garanteng karena awewe malah aya deui awewe jadi pelayan di Arab teh can hirup suasana belanja di Arab teh can hirup anu masih kene anu eueuh urang Indonesia can hirup suasana hese lain cara keur ieu teh eta kan gitu wallah malulu wallah demi Allah mencari orang balanja teh naon teh sumpah mah berebet bae urang Arab dah ieu teh bakal sararumpah make aran Allah di mana aranjeun babalik ka maranehanana setelah perang Tabuk anjeunna bakal sararumpah teh menta diampura dina tinggaleun perang supaya anjeun ngabalieur ka manehanana ngabalieur tina urusan umang ngomong supaya bitarkil mu'atabah ulah terus ngomongkeun geus diberesen ku Gusti Allah fa'aridu anhum balieuran ulah kudu didengekeun sumpah tinggal sumpah ulah kudu didengekeun nah innahum rijsun sebab para munafikin kan najis jahante awak nama korenganan batin li khabsi batin
jelema nu teu iman ka Allah maka pan hatena teh najis. Ieu teh leuwih bahaya tibatan najis zahir. Urang boga awak hayang bersih, ulah tak kenaan ku tai kotok, ulah tai hayam, tai kotok. Aing bolak-balik bae bersih salah ya. Tai kotok, tai embe. Tuh ya. Ieu najis urang gegeraan. Embung urang andai kata kena najis gegeraan, lain najis ge sapira taneuh, sapira lebu. Beuh, gegeraan urang teh ngumbah datang ka aya nu ta'amuk leleuwihi. Ndek ka masjid ge kudu aya cai ngocor bae ti mana jauh di Patul Muina. Aya sababaraha ku tasawuf ge sabeureunanan supaya asup ka masjid teh bersih gitu kan. Oh kudu aya empang, kudu aya cai di hareupna teh. Lamun eueuh teu meunang asup ka masjid, nyana ge didinya make priwit. Aya tukang priwitna. Asal ka masjid teu kukumah trit teu meunang. Oh, jadi aya wasit. Ya lamun kukumah boleh, lamun teu kukumah trit. Oh, kudu aya wasit capek nya. Eta mah baheula cenah di Garut di Bandung baheula mah memperdayakeun cai. Cai teh sing kolocor baheula mah daripada acak-acakan lah dicieun we di hareupeun masjid di hareupeun musola. Sakalian wudu di dieu bari kukumbah ngeunaheun cai na ambalaya. Kuari mah cai hese boro-boro jangkos kitu kuari jang nginum ge warna rese. Ye jang nginum ge cenah babari di ditu batusuk ku sia ambean caina. Geus teu nyaman di urang sebab polusi. Deres kene lah ya caian mah. Coba ngadenge di Jogja kuari geus sabaraha lembur eueuh cai. Eueuh cai. Masyaallah. Nah, ieu kudu make kos kitu mah tamu. Teu kudu ngan ieu keur carita ieu aya bacaina mangga teh teuing. Ngan urang boga prinsip bahwa eta teh najis atuh salah. Ai teh najis bae naon make jeung dikumbah deui sagala rupa atuh. Nah, ieu mah kuari mah awak urang aya najisan kumbah geugeran. Lain najis bae ge dikumbah ku urang. Kumbung-bungna kotor tapi di jero kolbu jelema nu teu iman ka Allah leuwih bahaya najis tabatan eta. Jelema musyrik, jelema kafir, jelema munafik eta teh najis batin. Najis batin mah leuwih bahaya. Leuwih bahaya urang paling bau doang kan najis ieu mah. Urang babaturan, urang aya najisan aju babarengan jeung urang paling bau cukup ku kieu kan. Ya aya jelema teh teu kudu kena najis bae, bau bae belah dia mata lain deui ka kieu bae. Nya kan? Nah, aya. Siapa sok aju kasinggung bae atuh aya heueuh mah ngaku bae sih. Tah ieu kan najis kos kitu ban najis tah. Tapi najis batin kan bahaya. Bahayana naon? Bahayana najis zahir mah ngan sakadar bau, najis zahir mah sakadar teu nyaman, najis zahir mah sakadar lah teu betah. Tapi najis batin mah wa ma'wahum jahannam. Tempat tinggalnya jahanam. Gara-gara najis batin teu percaya pangeran Allah. Diciptakeun ku Allah tetapi nyembah lain ke Allah. Ditah nuturkeun aturan Allah melalui syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi. Teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ieu batinna teh najis kos kitu tah leuwih jahat tibatan najis zahir sebab najis zahir mah teu nyaman paling ge jeung babari dikumbahna aya najis batin mun kabawa ka kuburan kabawa ka akhirat wa ma'wahum jahannam naudzubillah min tali sehari-hari babaturan urang teh ieu teh kapan teu karasa najis batinna jeung bos encek jeung Cina, jeung kafir, maksudnya kafir, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, eta teh najis batin. Nah, di Jakarta kamari dijadikeun gubernur jelema, najis batin dijadikeun gubernur. Sabaraha kuari nu diuk di parlemen, anu najis batin, anu ngelola negara najis, pasti arahna ngaran-ngaran najis moal cara urang. Entek sing hade endek milih bupati, sing hade dek milih gubernur, eta bae heulanan beusi nu najis batin. Eta cara di urang mah je eueuh ai kafir mah neuk naik kamari ieu geus desas-desus aya kafir neuk naik di urang. Tarola beureun kafir mah moal menang jasa geus di urang mah heulanan. Apu anu rada bersihan, najis tekan aya najis bugol Allah.
aya najis gitu mau apa-apa nah iya tah nu penting nu bersih ya beuna pemimpin nah kuari ge ya cara ron lurah sia deh bersih nu kolbuna najis unggal daerah abeh ngeunah kayangan anu daek ngaji geunaheun we urang aya ngaji mah kadanan nyana ku ngabiayan urang ngabonceng atuh ka lurah nu ngaji mah Lada kawana ngaji ka Cilongok itu sorangan aya kada bonceng aya deui lada kawana ngaji ayo bonceng kan cenah dipuateun bae jahe masalahna ditumpuk ya masalah takat ya Allah ya Rabb Nailah awas innahum rijsun ternyata orang boga bos kafir najis berarti sing hade itu maksudnya kumaha engke bakal tepa lamun geus tepa naudzubillah min dzalik kesehari-harian urang kan ieu babarengan teh tepa ieu teh ngaji teh kapan deuk nepakeun ngaji teh urang teh deuk nepakeun hukum anu dikemas ku para ulama menang ti Kangjeng Nabi dikitabkeun dibacakeun ku kiai teh nepakeun hukum ku hari ibadah kiaina tilok tahajud nepakeun emang tepa-tepa dulur sodako ya sodako kiaina teu pernah sodako teu mal tepa dina daekna kita lain tetepaan teh mah petet nepa teh tepa ese dipakeun terutama supaya wauh ka Allah eta mah ditepakeun pisan ditepakeun rasa supaya aya rasa deket jeung Allah nepakeun guru mursyid ngaranna supaya rasa bareng jeung Allah eta kan mahal urang teh lamun boga rasa deket jeung Allah isin bakalna deuk kalaksanakeun boro-boro anu haram anu syubhat nu halal ge bisi ieu teh salah niat isin ka Allah sebabna rasa deket da aya rasa barengna jeung Allah aya kita kudu ngajek-jek salat bae nah bari dieu kieu ge rasa bareng jeung Allah teh nikmat rasa deket jeung Allah teh nikmat rasa dikajahokeun ku Allah ieu geus aya hiji kadimatan rasa eta teh ya deuk ditepakeun ka jelema-jelema ka murid-murid tah lamun guruna geus boga rasa aya bae ke murid anu katepaan ieu mah cenah diajakeun tilok tepa-tepa bandel tah mah dengkek ngaranna dengkek tah mah teu daek tepa-tepa malah nyana nepaan ka guruna nepaan bloon iya kan pas kieu malah tah iya hate Masya Allah illahum rijsun geus dibere rambu-rambu ku Gusti Allah wahai para sahabat aranjeun kabeh datang ke Madinah engke bakal daratang munafikin menghadap ke aranjeun bakal sararumpah melalui asma Allah manehanana mentaka salametan supaya ulah diomongkeun supaya maneh ngabalieun tila kagorenganana Allah geus mere rambu fa'ridu anhum jauhan balieran ulah didegikeun naha innahum rijsun lantaran najis kana hatena teu percaya Allah pangeran nyieun langit jeung bumi teu percaya bahwa Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah sehingga ngana ngajebian ka Kangjeng Rasul nah jelema nu kos kieu wa ma'wahum jahannam tempatna di jahanam jazaa'an bima kanu yaksibun lantaran babales karena usaha-usaha pagawean omongan tingkah nukunyana di usaha waktu di dunia atuh urang kumanyak kudu ngahiji ahli sorga urang kan ahli sorga urang mah ahli sorga percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Rasul atuh kan jelas dina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu tah urang aman urang nu iman tambahan wa amilus solihati kalau amilus solihati na ngagibeg teh urang wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis nah urang kan ieu ahli sorga ngahiji jeung para ahli sorga di kan aman ngeunaheun ketika urang naik mobil angkot ayo urang teu boga duit cak babaturanana emang urang duit teu kabawa meureun tenang bae sih ku aing dibayarkeun kan ngeunaheun geunaheun tuh urang cician cicikeun ngonan rokok teu kabawa ieu kan ngeunaheun ngomong mah
karena ideologi kan dia coba jeung kafir moal bisa jeung kafir mah hese kafir mah perhitunganana luar biasa hese we lah pokona mah urang babarengan jeung kafir mata urang lamun babarengan sama mobil jeung kafir sok rada naon gitu karena mikiran bae aduh lamun Allah bendueun ka si eta aju disiksa sama mobil kan urang ye aduh tah urang kan bismillahirrahmanirrahim dek naik itu lain bis kota kan lain tuh kan aya nu lain bis kota biskuit beres beda mah tak urang ahli sorga ngomongna naon jeung ahli sorga ngeunaheun tapi urang babarengan jeung kafir teu ngeunaheun urang babarengan jeung munafik urang ceramah bae ceramah papada ngaji bae ngaji pada urang ngeunaheun kan tapi aya bae tah anu kira-kira munafik urang rada lain deui kana rasaan ge lain deui urang ceramah tuh munafik mah carang meureun paling nu mereletik jeung gede nu bedana tah eta kan geus lain deui tuh ngomong kebal amat teh kiai ceramahna cenah kan urang teu kaharti nu biasana mah jalah sakedeung ieu kebal 2,5 jam itu kaharti kurang barang ditasrif mah kurang kaharti kurang gitu atuh naon itu atuh ye pan atuh tah ieu mah najis batin lebih bahaya teu saeutik jelema anu digawe di kafir Kristen ilu ka Kristen naudzubillah min dzalik wa min dzalik ilu jeung Katolik ilu budak nih ilu karena budak aduh masya Allah teh saeutik ieu keluhan-keluhan ngukuari masyarakat nu ka imah bae ge anu anakna gawe di anu asup Kristen ya Allah ya nu minantuna asup Katolik naudzubillah min dzalik anu pamajikanana kuari jadi embung salat horenganan kos kitu ka ismeuan ambalaya mantep ieu tah urang kan kuari keur babarengan jeung papada urang makan ngeunaheun silih urang teh ngeunaheun sebab urang sapenduduk urang ngeunaheun kan gimana ente urang di BSD sarua BSD kan ngeunaheun sauyuna engke makan lain gitu kita ente bawa KTP mana Kak mah surga ngeunaheun aja ya KTP naon jahanam kan KTP masing-masing aya surga aya jahanam surga aya jahanam kuari jeung KTP da kuari teu kudu ditandatangan ku desa KTP eta langsung itu kudu maha wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibu tuh yahlifuna lakum litardaw anhum tegasna mah munafik teh sararumpah karanjeun kabeh litardaw anhum supaya anjeun dari dosa sararuka nararmah supaya ngahiji-hijieun teuing kami mah teu milu perang tetapi ulah digogoreng tadi jeung teuing kami teu milu perang tetapi maneh rarido ieu masyaallah digorengkeun embung tapi hayang dipake karido bae geus dijelaskeun ku Gusti Allah munafik teh kos kitu di lembur urang ge sarua urang keur ngabangun nu sugihna aya imahna mah 2 tingkat mobilna sing bereleng tapi masjid mah teu jadi ditanya geus aya 15 tahun beut tiba kudu dirubuhkeun deui masjid 15 tahun can jadi can ka keramik can ka teplok kakara ka kentengan bae kitu ge masih kene boga hutang ka material nu sugihna di hareupeun masjid masyaallah teh situ boga deg-degan amat teh nu sugihnya malah mah daripada nyana mereka masjid deuk pindah bejana goblok itu coba maji gimana lah yang dipindah bae cenah teh kunaon mah isin cenah ye atuh bebeda eta bae sodako teu aing moal kajen teuing pindah bae daripada ngeramikan masjid neplok masjid mending pindah tolol becebet kuari aya ngaji kuari kiai aja lah ya aya saha dia mau bejakeun tuh tah eta munafik kudu kos kitu teh munafik tapi digorengkeun makan ngomongnya na ka panitia aduh insyaallah lah mun hasil mah ulah goreng sangkapenya mangaji sanajan deukeut jeung sanajan kadeuleuna aya tapi lah tetep bae can aya mah hese bae kan jelema mah kadeuleuna doang jeung ka naon kitu prasangka jeung praduga aya padahal mah jeung keur hareuseum insyaallah geus aya mah pokona mah
catet bae heulanan sejen bae catet bae kula ge insyaallah kajian hukum ulah sok kaju suuzon tetep bae bela diri bae bela diri bae masyaallah sumpah deh nyana hampura bae demi Allah bae mah keur beuh ulah mah ye atuh mun aya mah demi Allah bae demi Allah bae sia sama barakali amat demi Allah dah ya Allah ya Rabbi udah sok sama barakali atuh kos nu ngaji kiroat anu naon garang-garang Gus Dur keneh oh baca Gus Dur arah inget we ya Gus Dur belajar garang-garangnya belajar kiroat ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayfi saif ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayfi emang bukan punya teman sayfi saif ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i dicekal udah enggak dicekal aku Gus Dur teh udah kan iya barang dibuka deh aya bae eta Gus Dur deh Masya Allah Gus Dur udah dipegang begini juga masih pi aja desa kayak bae Masya Allah nah itu bolak-balik ngaji qiraat kan bolak-balik kabeh bagus bolak-balik ieu ge sumpah dah bolak-balik demi Allah bae demi bae menerima itu boga demi Allah bae geus kita goblok ranteh abak kos ngaji kos tadi teh soepi deui sekali dicekal soep dibuka pi aduh ya Allah ya Rabb tah sararumpah lakum karjen liter bawan jadi zaman Kangjeng Nabi itu ya sumpah karumpul Kangjeng di Bumina Siti Fatimah belah ditu Sidina Ali kemudian belah ditu Sidina Abu Bakar jol aya aki-aki make tungked Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam di mana waduh kula di kampung anu jauh ka dieu aya naon cekeun ulah ieu geus 2 poe teu dahar pamajikan jeung anak ditu kalanti ka dieu teh kula teh teu maksudna penta dahareun masyaallah cek Kangjeng kitu Kangjeng ka jero neangan korma sugan aya hiji teu manggih aduh Kangjeng ngisikian ya Allah ya Rabbi ku kabeneran amat isi eueuh dahareun cai eueuh kabeneran ya Allah Kangjeng sepet calik heula kieu Masya Allah itu ku eueuh cek Kangjeng poe ieu kabeneran geus teleh Kangjeng Nabi mah mang kieu tuh ka ieu mah anak kula karana Fatimah mana itu oh kan ngeunah indah ikos kitu datang itu Assalamualaikum Fatimah Waalaikumsalam kula ka dieu titah ku bapak ku Kangjeng aya naon poe tadahar anak jeung pamajikan di ditu kalanti ka dieu teh minta dahareun ka Kangjeng titah ka dieu kek sarua Siti Fatimah ge ya Allah kok cek cenah ieu Kangjeng kos teu apaleun bae pan eueuh naon digi mah teh tadi mah tah cikeneh tah memeh eta setengah jam aya roti ngan geus dibikeun kan sejen roti eueuh korma eueuh cai eueuh datang ka kos kitu hirup bari geus jelas penduduk sorga aya urang geus aya ge di imah urang roti aya korma aya cau aya anu menta kadenya ulah meuli sia hayang mah asa keur leutik teh nya urang keur leutik teh urang boga es bonbon menta meuli karakter kos karari aduh lah ieu Fatimah ge bingung naon neuk dibikeun ya Allah ya Rabb ngalamun Siti Fatimah teh ku hayang mere ngalamun teh eueuh bereunana kok Kangjeng bisa kieu cek cenah dula-dele aya naon kitu ngaranna kulit embe paranti salat kan kulit embe baheula mah lain sajadah cara kuari nah ieu bae kulit embe ya cek cenah kan bisa dijual digulungkeun bawa eueuh naon ki aya ge ieu kulit paranti salat nah ieu mah ieu besi dek dibawa dijual atuh ka mana ngajual nah cek cenah kulit di dahar teh bisa emang nah urang Garut bisa jendorok-dok punyana tapi dia malah lain Garut atau di Garut mah di Bandung boro-boro eta deui kulit bedug ya beak pakai dorok-dok
Nah iya kaki-kaki ente lah ceker ai kulit mah masalahnya kan jauh hese ngajual sahanu butuh geus menang duit aju dibelikeun ka dahareun hese keneh ente lah cenah neng. Insyaallah Siti Fatimah cerik langsung ya Allah ya Rabb atuh abah teh meureun apal kula teu boga naon kok dikirimkeun ka dieu tapi moal pati-pati ngirimkeun kan Rasul Allah lamun di imah kura eueuh bereun teu mungkin kecuali lain abah nu ngutus imah mah pasti geus katempo kan ku abah mah ngalamun Siti Fatimah teh langsung seuri orenganan aya saminggu katukang aya sahabat mereka Kangjeng emas 50 gram dibikeun ka Siti Fatimah. Nah iya mah gampang dijual na Siti Fatimah dicopot langsung tah ieu 50 gram nanti abah bawa alhamdulillah babari ngejual emas mah baheula lagi emang emas pono emas teu banget dibawa kan ya Allah bungaheun jasa hatur nuhun neng mohon turun bebe jadi ka Kangjeng menang teu ki alhamdulillah ye naon ieu tah dikiekeun geus bawa ka tujuan katempoeun kan ku Abdurrahman bin Auf di kajauhan Abdurrahman bin Auf teh sudagar terkaya anu kamari ieu ka Yordan teh pertama zarah ka Abdurrahman bin Auf kaget ku lagi datang ke Yordan barang aya makamna Abdurrahman bin Auf langsung ngaleket teh hayang cerit ya Allah ya Rabbi ieu nu sok aya di Bukhari nu sok aya di cerita teu nyaho makamna aya di dieu Gusti ieu bisa didatangkeun ku Allah di Yordan datang ke makom Abdurrahman bin Auf cak hate meureun aing bakal dihijikeun jeung manehanana dina hate teh jeung nu milu kecuali si eta lah wallahu alam aya ngaleket teh hate langsung diuk we di hareupeun makomna teu nyangka saeutik-eutik aja teu nyaho mawa makomna di Yordan ieu berlila kazara teh lain lila kazarana naon ngarenungkeun maha kawasa Gusti Allah nu sok dibaca dina hadis sok baca ceritana ieu aya di dieu makomna leket teh hati ya Allah ya Rabb teu maot pan sahabat mah emang maot sahabat nu geus dijelaskeun salah sahiji penduduk surga ku Kangjeng Nabi teh Abdurrahman bin Auf zarah kadinya ya man teruskeun dongeng ieu Abdurrahman bin Auf kan jalan sudagar gede pangkayana saat eta emangnya nama kaya tah neulekeun ye pari itu bangunna ngemeng-ngemeng naon kadang-kadang ngemeng-ngemeng eta emas sampeurkeun Abdullah ngan teu kanyahoan ku Kangjeng kada jauh di tungguan lempangna ka mana lempang aya bari bisa 10 meter di Kangjeng tanya ki tes di mana di Kangjeng tes naon kula mah urang anu lapar geus 2 poe pamajikan jeung anak hampir kalanting mantak maksakeun ka Kangjeng teu aya dahareun dioper ka Fatimah putrina teu aya dahareun sami bere kulit lembung lah kulit ieu ceukna barang kasup deui dibere ieu dideuleu ku Abdurrahman bin Auf Masya Allah putri Rasul pohara datang ke perhiasan geus sanggup dibikeun mana aya cek Abdurrahman bin Auf lamun hatena hate duniawi datang ke batur teh batur dibere ku perhiasanana ya Allah lamun putri Rasul bae geus mere perhiasan aing anu boga duit mah nya kudu teu tadah batur mah nu sugih kos kitu pada keramik masjid mah henteu pikiran nu sugih eta putri Rasul ngabelaan batur supaya dahar perhiasanana dibikeun Masya Allah karim aing ku Allah dibere sugih banyak teu tadah ade ki ade eta mas dia dijual tau mah atuh endeu kula emas bajang naon ieu mah keur ditungguan ku keluarga nah ieu ku kula dibeli nya nu ukuranana mah ieu teh ya ngan sakadar 20 dinar tapi ku kula dibeli 200 dinar uang emas nya ge nyahoeun kan ka harga ceuri kaki mahal amat ulah loba ngomong mahal geus ya 200 dinar uang emas geus ya tadi mah kultur tadi mah meuli tadi mah ngajual bari usoran si aki-aki caknya teh waduh asa ngimpi aing caknya Masya Allah nyana bari nanyakeun ai tuan saha ngaran Rohman henteu papanjangna cakna abe kula dongeng di keluar henteu kudu geus teu kudu henteu bahaya lah geus teu kudu dibejakeun nyahoeun asal Abdurrahman
ih anu jelas sampai kula ke dongeng di ditu tah di keluarga Abdurrahman bin Auf nuhun atuh salaman desa geus lalu bahasa salaman atuh langsung jana ka pasar meuli roti meuli korma pan eta teh jadi sugih tina 20 dinar uang emas jadi 200 sugih lain lalagaan datanglah jana ka keluarga bari jag-jag bari kas pohara mencara kurang maka gagah amat bah roti tah korma tah minuman tah ya duit pasti loba keneh tah pamajikan jeung anakna urang poe jadi sugih saking ngadadak jadi sugih ieu ti kangjengnya ngalenyi si aki ti putrina aju dijual ke Abdurrahman bin Auf Masya Allah eta si jelema ku bager-bager teuing pasti jasa eta jelema ka surga cak eta si aki teh Abdurrahman bin Auf na kumaha eta barang geus boga langsung milipit datang deui ka Siti Fatimah Waalaikumsalam ieu kalung saha ngahaneng bebet-bebet mah anu abdi cakeun eta anu dibikeun ka si aki ya nah dibeli deui geus tah pake deui eta kan hajung gedep lu be Siti Fatimah teh disampeurkeun ku Kangjeng aya naon Fatimah Maha Kawasa Allah kunaon Kangjeng Nabi padahal Kangjeng geus apal kunaon tina hiji kongkorong nyugihkeun nu susah wari balik deui ka kula haju doa nu susah ka kula ngadoakeun ka Abdurrahman bin Auf ngadoakeun sorga pohara amat Maha Kawasa Allah muterkeun kongkorong supaya salamet kabehan dunia wal akhirah eta pikiran Siti Fatimah teh kan hebat amat ya urang mah moal boga pikiran kos itu urang mah Siti Fatimah mah Maha Kawasa Allah naon cek Kangjeng Nabi padahal Kangjeng Nabi seri baris geus apaleun ngider ka sorga ku hiji benda emang kumaha nu susah jadi sugih kuari muyah mayeh jadi jualna 200 dinar haju nu susah ngadoakeun ka kula waktu keur mere mudah-mudahan Fatimah geus teu kawadahan saknya eta doa haju Abdurrahman bin Auf da didoakeun sorga jasa teh kudu susah teh bari teu kacoet setik-etik acan bahkan Abdurrahman bin Auf teh bakal nambahan 100% nambahanana tina nu disodakohkeun ikhlas Maha Kawasa Allah ngiderkeun hiji benda jadi sugih jadi bunga jadi sorga kabehan kitulah cek Kangjeng Nabi dunia lamun endek diurus bakalna jadi jembatan ka sorga dunia teh jembatan ke sorga tah Fatimah Masya Allah karim hanya sebuah kalung bener baik Kangjeng Nabi Yusuf dan nyarita cek Kangjeng Nabi bakal jadi kasalalorga kabeh Abdurrahman bin Auf anu geus ngabelaan ka anjeun Fatimah anjeun mah geus jelas putri kaula anu geus teh diasingkeun deui kaula nuduhkeun kula ge nuduhkeun menang ganjaran cek Kangjeng Nabi tah urang paling pelebah nuduhkeun bisa urang ge tah nuduhkeun Kangjeng Nabi nah ieu teh ku kaula geus ditinggali cek Kangjeng Nabi arwah-arwahna geus aya di sorga kabeh iyalah satu benda dunia ikhlas bisa jadi jembatan sarana ke akhirat tatimah tah tinggal urang bae pernah henteu si kos kitu aya nu menta-menta tutup lawang tutupan lawang lah kabet deres tah mah kos kitu mah mobil aya nu menta-menta tutup sing kencang kunci urang Masya Allah eta babatur dulur bae datang Waalaikum sia kunaon ngalamun naon kok nyang urang boga kabutuh sakeuna teh anak di rumah sakit aju makana cek aing di kamari sia usaha eta teh usaha makan kos kitu tah ye dunia teh eta talang raga cek adina aing kana minta duit kijem duit dina kesehatan jadi diceramahan atuh aing ge jauh boga deg-degan cek adikan kos kitu tah kunaon lagi ceramah ngaluwitan ngaluwihan ti MZ ti budak makana sia nunjuk lagi geus mah bentik teh wah mulai cek adina teh geus berat batu aing datang moal didatangan teh aya mulai je aing geus kumaha atuh coba lang enak sia ieu kebutuh naon anak di rumah sakit ti iraha geus aya 2 aya ujang mayarna
nya eta nu mentak ka dieu geus tenangkeun bae sih sabaraha sih ngijim heula bae ka batur kanan sial tak kakak goblok bangun ngeunaheun teh ngomong lah horenganan leuwih panas tibatan seuneu ayatan mantuk kula ngomong gitu gak ayat aja lu mana pasti aduh tapi kan lain gitu ini sabaraha poe saya 20 di mana di opnameuna di anu penyakit teh naon jangka nyawan cenah aja kudu aya duit sakitu gitu ya dek kuari teh dibawa tahun teh ka kakak ditu kuari bae lah heulanan bae heulanan 10 juta heula nya kita kek besi kurang deh bebe jadi ka kakak besi kakak kesibuk ka teteh sia bae geus aya ieu duit dijing insyaallah geus pokona ulah jadi pikiran geus ulah jadi hutang masyaallah asalahageulaheun jasa ieu kakak aing asli mah kos kieu mah ieu kakak aing asli anu itu palsu tah mah eta mah heuy pan kakak-kakak sia kana henteu eta mah lain kakak tah mah kakak duplikat tah mah kos kieu masyaallah tah iya keur carita ridho anu pohara luar biasa datang ka dipeterkeun dunia balik deui ka Siti Fatimah batur jadi sugih jadi ka sorga jadi tenang dunia bakal balik deui ka nu bogana masyaallah maha kawasa Allah teh ieu makan munafik balain kitu susumpahan teh oh ieu keur nyatekeun sumpah eta aki-akina tadi sumpah dihareupeun Kangjeng Nabi wallah cekeuna abi teh 2 poe teh dahar wallah teh keur nyatekeun sumpah demi Allah anak yang pemajikan kalanti wallahi oh bener berarti Kangjeng Nabi tah ieu keur nyatekeun leh lipuna eta mah sumpah anu bener ieu makan sumpah bloon ieu mah munafik yahlifuna lakum litardaw anhum sararumpa para munafikin karanjeun supaya anjeun ridho tapi kade cek Gusti Allah Muhammad bejakeun fa in tardaw anhum menanjeun ridho ka para munafikin fa innallaha la yarda maka sanyana Gusti Allah mah teu ridhoeun anil qaumil fasikin ti kaum anu pararasek kade Allah teu ridho maneh disumpahan ku para lahir hartina munafik sumpah di hareupeun maneh supaya ridho aju maneh ridho tetep Allah teu ridho naon hartina maneh ridho Allah teu ridho Allah saged teu ridhoeun ka jelema-jelema nu fasik ka jelema nu munafik wala yanfa'u ridhakum ma'asutillah teu mangfaat ridho anjeun dibarengan ku bendu Allah naon artina atuh urang teh ridhona kudu lillah benduna kudu lillah ulah urang ridho Allah bendu nah naonan kos kitu kos kieu urang keur cicing bae aya rangda datang Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon kieu mengaji kula geus ditinggalkeun ku salaki 3 tahun aju ieu kula kesepian aju maksudna coba pang noelkeun hehe cak Haji Peni mantep ya ridho sia atuh lain ridho deui mantep kula datang ka dieu kula teh ridho ikhlas geus saya endek di mana ya kula masih dek di kamar mah tapi kula mah ridho jasa tah eta aju nyana kadinya ridhoeun ikhlaseun tapi bebendu Allah tolol teh coba nah ieu keur carita abeh jelas we mah nah eta kan ridho urang papada ridho nyana ge sedekah kula mah ulun bakaribikeun cak rangda teh ngan ieu bae cenah apa ngora ha ieu dek dibikeun ridho atuh lain ridho deui mantap datang ka dieu kula ridho ikhlas nah eta kan digawe ridho sama-sama ridho Allah bendu ulah kitu tetep kudu sauyudan urang aya di ridho kudu di ridho Allah bendu kudu di bendu Allah lillah bendu da lillah ridho da lillah ulah kaluar lillahi ala kudu kabeh lillah Masya Allah karim atuh urang salat ge aya bebendu Allah mah atuh teh jadi ganjaran urang salat susui teh urang jamaah dong jamaah nih imamnya oh budak teh eta kan ria aya bebendu Allah kan dinya salat tapi aya bebendu Allah naon atuh kudu bener-bener lillah tafakuran ku urang riyadhohan ku urang muhasabahan Gusti ieu si jadi ganjaran tah henteu urang deuk naon bae jadi ganjaran tah andai kata henteu aya ridho Gusti meureun abdi teh aya dina bebendu Gusti hampura Gusti per langkah-langkah urang selalu insyaallah bakal kaambeul ku jelema karidhoan urang
ridho makan di jero kolbu tapi kaambeun ku jelema kos urang ceramah antara hayang amplop jeung lain kaambe. Emang teu kaambe wallah. Oh ieu sumpah ka di mangarana yahlipuna. Kaambe kajen teh ngomong ku kumaha ge lah lompat nama kadinya keneh. Lompat kadinya keneh tuh kan kaambe. Ka jelema ieu teu kajen ku kumaha ge tuh. Kanyahoanana emang kumaha kiai? Aduh pan nyana ngomong kapal udara mah ka Singapura saja mahal katanya. Je pana juga dinya tuh. Tuh, kereta tak ka beca tuh kuduna pun beca sabarana sajam. Ya Allah ya kagambar bae nanaon ge aya jelema ka urang datang deuk ngaladenan urang antara ikhlas jeung teu ikhlas kanyahoan sagala rupa ikhlas jeung teu ikhlas teh kanyahoan kebel maka baca tek. Nah ieu kan lamun teu ieu bangsana teh bodoh tah urusanana ngan ieu mah mun teu ikhlas kan rugi urang mun urang ridho Allah teu ridho kan rugi urang nanaonan atuh ngalaksanakeun perkara anu pirugieun urang. Nah ieulah munafik korenganan bela dirinya nak cuci tangannya nak embung digorengkeun hayang dipake karido waniun make sumpah ngaran Allah subhanahu wa ta'ala diancam ku Allah nyana menta ridho kade fa intardau anhum mun aranjeun suka jeung ridho karena kalakuan munafik seperti itu fa innallaha la yarda Allah teridoun geus antapkeun Allah teridoun anil qaumil fasiki. Mudah-mudahan orang dijauhkan tina penyakit fasik, dijauhkan tina penyakit munafik, dijauhkan tina penyakit riya, dijauhkan tina penyakit hasud, dijauhkan tina penyakit ujub, dijauhkan tina penyakit takabur, dibere ku Gusti Allah lapang dada jeung ikhlas sehingga langkah-langkah orang ibadah orang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin Bismillah ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin.